Tolong. Aing, ieu gedugna. Naon Kang? Naon maksud jeung mosot rencana aing teh deh. Ca ieu dek naon? Oh, sia. Hiji. Kak, oh. 2, 3. Neraka. Euy. Sampai euy. Cenah mah kamari teh. Ayeuna putusan teh si Apip teh. Nang telepon lah. Apip. Oh iya. Oh. Macam nyamuk nih. Assalamualaikum. Oh. Kumaha Apip? Ngasih tembusan. Oh, teka ayeuna ka dieu ayeuna. Ojeng dunungan sakalian. Oh, siap atuh hade lah. Aman si Abah mah eueuh euy. Ngan omat we. Neuneun motor ulah hanapeun saung sikolot bedegong. Di ditu we da aya motor urang di ditu oge. Heuh, tah nebeh dinya. Oh, sok urang dagoannya. Oh, siap. Assalamualaikum. Tanah si Comro teh untuk jual teh kayak itu tuh kupulona genah pun gitu juga. Tadi ieu ka kamari jagongna karek dipanen ieu teh. Kan kamari teh si Comro teh keuneuh nya jagongna mah keur dipanen heula. Tuh ka ditu. Kan kamari teh kurang puguh ieuna. Carita ai kamari mah cenah bahasana mah ieu teh tanah teh anu pribadi keluarga. Jadi sampai meh dibagikan teh dijual heula meh. Jadi duitnya tinggal bagikeun. Da kalau teh mah aya keneh, tapi meh lebih jelas mah sok engke tanyakeun ngan bogan. Cing mah. Tiga aku aman. Ieu ke lokasi villa pan urang teh nyeun balau villa bangunan lah. Nu mata kahareupna impres lah. Tah di belah mana cing? Di mah di puncak teh jieu mah teh. Taung eta teh somaya teh urkeun diganti villa jigana gitu gina. Tong kan anu mah saung teh kawas kadang kebo pisannya. Oh atuh kebo ge anu barudug ge gini nya mah tuh. Kayu teh di eta. Dia di kana-kana kebo teh. Anu gaduhna ieu teh mana? Teuing da kukutan si ieu dulur si Comro eta mah. Oh. Jadi lokasina teh ka dieu salayana kitu nya. 4 ekor setengah itu ngeuling. Cocok man. Cocoknya. Ya cocok insyaallah teh. Insyaallah. Iya tuh, sugan biar dikasih telepon beta aya saker kebon. Oh, ayo tuh. Tuh geuning aya tuh. Tuh ke kebon aya. Ada motor kieu ieu di dieu. Halang-halang jalan aing nih. Naon maksudna ieu? Wah, ieu motor di Comro pangharapna kumaha buah ka Comro. Tolong. Aing, ieu gedugna. Kuat. Betul kok aing yang jalan kieu. Ketua nduk meuli tanah teh ya. Heueuh sigana mah eta sudah eta. Makelar tanah ieu mah kudu teang aing bari ngarit Kamana gila si Apip teh. WA deh. Ayolah aguan heula. A few moments later. Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada aguan teh geuning datang. Eger. Alhamdulillah kumaha sehat. Sehat. Oh, urang jeung tudungan. Wah, atuh kebeneran Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Bos. Aduh, ieu Mang Comro, Pak Bos. Oh, kumaha anu Pak Bos? kagungan. Nuhun. Tah ieu Bang. Oh, Mun atuh tong di dieu lah. Di dieu. mangga. Dieu, Bos. Di balik dieu, Bos. Kan nya ada di kebon. Iya, biasa raoseun kieu. Iya. Lokasina oge raoseun. Di dieu we lah. Kumaha Mang Pip teh? Heeh, carita nu kamar we kitu.
dibejakeun kurang teh nya aya urang mah terbuka we ka ditu ka dieu ge kitu we. Oh. Jadi nama tinggal ngadukeun ente jeung ieu we gitu. Nyameureunana pertanyaan-pertanyaan pasti aya teh kumaha-kumaha. Kurang kamari dibejakeun gitu. Bahwa ieu teh tanah anu keluarga ente kan nya. Heeh gitu. Dek dijual sampai dibagikeun nya gitu. Nah kitu urang bejakeun. Ngan cenah mah heuh cenah ieu urang tingalian jiga nama bogoheun tapi teuing tah sok we ngobrol. Tah kumaha kinten-kinten Pak Bos ya? Kieu nya mang. Nya kumaha ya? Insya Allah ya cocok lahan mah. Kange gitu lah. Kange. Alhamdulillah hari kitu mah. Ngan iya teh nya abi kan sabaraha tempat ya teh, Muhun. teh. Muhun. Bahkan di dia teh anu kasekian kalina lah sabaraha lokasi. Wah, teu jegut pipnya dundungan teh ya euy. Asa des gitu ya mah. Jadi hoyong terang heula ieu teh silsilahna ieu teh tanah teh naha tanah wakaf ieu teh. Muhun. Naha tanah sengketa, Muhun. naha tepuguh lah ieu na. Oh, Serat-seratna tah. perkawis eta mah kampil ku abdi diieukeun. Mohon. Perkawis tanah mah ieu teh. Sanes tanah sengketa, sanes tanah wakaf, serat-seratna aya malahan mah atas nama mung masih atas nama kene keluarga lah ieu teh gitu. Ari rencana teh bade diical teh rumah ieu teh. Nya bade taun anu sanes, ari nu sanes mah nya ieu teh. Abdi teh perkawis tanah mah aman ieu mah. Kayak sengketa komo wakaf ampun peralun kadang ngical tanah wakaf. Ah, nih aya teh. Aya kajantenan. Abdi beri motor apa gitu. Mohon mangga teh mang. Aya kajantenan abdi ge kamari teh. Mayunan, lokasi anu di Lembang nya. Muhun. Ari pek teh tah can hengse serat-seratna teh nya ngagilek ka dieu teh Mohon, kitu daerah ieu. Nya jodohna beureun panginten di dieu lah. Insyaallah lah Nya. upami ieu mah teu aya kendala naon mah. Insyaallah janten. Kumaha bade diukur-ukur heula ayeuna eta nepi kumaha da abi kelersan meteran nya nak Oh, gitu mohon. tuh. Abi Aduh mohonnya. abi tuh teu siap si Yogi. Ieu teh biana mah peranti nyangcang sikolot bedegong. Si Abah. Tadi carioskeun kumaha ngapip? Wah tuh panjang lebar. Oh nya lah. Eta mah urusan abdi we Oh pokona. mohon. Ieu mah bilih bade gitu urang ieu Panginten upami ukur-ukur mah mah terus terang ieu we nyangakeun ka Amang abdi. Oh siap. Tangan kanan gitu. Siap atuh ari kitu mah. Keun ku abdi urang ieukeun heula nya. Insyaallah perkawis pangawas mah insyaallah lah Tos masuk we kitu. masuk insyaallah. Oh, Pep, kade heula geura atuh. Kade heula si kedong. Wah. Tah ieu cenah pan perjogina teh 2 hektar lah kalungnya. Abdi teh. Jadilah lumayan upami 2 hektar mah dianggo kolam terus villa. Lah sareng anu sajabana insyaallah bakal bet ieu teh. Ieu raosan gitu ieu na. Siga nama gitu ieu teh raos. Cok we pos da lega ieu mah lahan mah kahitungan ieu tah ieu hungkul tah anu Mang Bodang kebon cabe sa ieu sajuriwak ieu teh. Kaituna mah nu abdi ieu teh. Ari ieu sabang saning tatangi anu gaduh lahan di dieu nu ngebon dieu teu bermasalah. Ah henteu aman. Aman. Aman eta mah. Ya. Aman Ya, pokoknya. sip atuh. Cok we beli-beli Berarti- penalian heula mah. Opemi naon mah tanggung jawab ieu we Abdi nya, tanggung Amang. waler lah. Oh, Tanggung mohon waler gitu abdi. Mohon atuh sok we diukur ku. Siap. Sok atuh pi barang ukur heula urang. Ku Amang ya. Yuk. Curiga ya mah euy. Ieu mah euy. Telat aing ka dieu teh. Bener euy. Ieu mah jadi si koplok dijual. Geus diukur-ukur kitu. Ini geus diukur kieu mah jadi euy. Aduh. Nyaan euy jadi. Mang. Naon itu rame batur. Mana? Itu seueur batur itu naon? Ngadit. Tuh itu rame, naon itu rame. Saha itunya, Bah? Itu mah orang kota Hungkulnya. Jika nama tanah di Cicongol dijual gitu. Naonnya itu teh? Saya teh naon-naon dulu atau itu tempat ukur-ukur tanah. Luar baturnya. Mau balik nanya kan gitu mah. Kemana, Kang?
cicing lah budak. Aing. Ini bisa ka bongohan kieu aing. Diukur kita mah jadi no aing. Ieu mah jadi aing. Naon Kang? Naon maksud jeung maksud rencana aing mah teh? Gede gitu Kang. Sia kutak. Ampura Kang. Budak-budak cunihin teglak sia. Heeh Kang, aya naon? Pokoknya tuh, nya, jadi anak teh jadi dijual. Sebenarnya orang Kang itu sawah. Geus mau balik ka ditu ka itu. Aduh, Kang. Kok aing mah disampurkeun. Aing kariwah teh. Ampun Kang. Bos, kumaha bos yeuh? Aman. Nah, ini diukur-ukur kieu. Itu sedundungan ka dieu pan. Ngajadikeun kasih comro. Jadi istilah nama teh jadi gitu kebon teh. Anu kamari teh ya. Heeh, kamari jadi. Jadi kumaha maksudna? Jadi kan kamari teh kudu disambungkeun. Disambungkeun. Bahwa itu geunaheun dieu dengan urang teh ngan teu dibejakeun anu kamari cek ente mah. Gitu, Bos. Oh, jadi itu teh anak teh jadi dijual. Jadi sih. Iya, Mang. Parat ya, geus nepi. Geus, sepatu saya di dieu ya. Siap. Paling Mang, abdi kitu jabahnya deuk. Mukurung kopek gitu paling kopek gitu kan bisa ya. Kan itu kan ieu. Kan ngotak mah sakumaha. Itu sakumaha dijual? 2 hektar lebih. Ieu teh jadi kusi dunungan orang teh 2,5 hektar ngan cenah kayak kahareupeun dibeli deui soalnya duitnya karek sakitu ngan bakal dijadiin kabeh ieu teh. Ora cara kabeh dijual. Oh, ayeuna teh karek dijadikeun 2,5 hektar. Buku dunungan orang bukuan pisan tempatna. Ieu geunaheun gitu. Atuh lah, urang itu ukur kali itu. Ya sok atuh. Mun informasinya? Ayo, Bang. Bisa. Ini jual kabeh. Nah, si cowok si goblok dipercaya ke aing gitu. Lain di mana heula lila. Itu balik Pak lumayan panjang tak. Oh, geus pas diukurna. Pas Tos beres cenah, Bos. Oh. Lain lila di mana heula. Sesuai. Iya. Lebar panjangnya sesuai. lebar panjang sesuai. Ya, siap. Kan bete hampur ada lila. Lain naon? Ah biasa ya kalau tadi kamu Wah, anjir gesek naon deui cenah. Ngomong naon deui? Abi mah teu loba carita. Teu lupa cerita. Kan kitu banget merengut gini anu jadi lucu bel. Ah, lain rucu rujit jelema kitu patutna. Bos sampurna Bos. Aslinya. Kita biasa mangga. Tapi malah naon aman. Apa jebogna? Juk mekar ka dia tah. Wah, kemarin panas dan yes, yes, yes. Payu mah cik nama alhamdulillah ngan bete karek 2,5 hektar nya di duitan sakitu. Lumayan. Bakal payu kabeh da cing teh. Dek bisa pamer kita ka imah teh mau duit gepokan. Wah, beurkeun ku aing heueuh. Itu bisa. Heuh siapa tuh lah ayeuna kan geus burit teh. Mending geus diukur geus pasti. Ya karunya si Bos di mana jauh kan dulu. Lumayan jauh. Heeh, Bos, nyamanya gitu we lah. Mohon. Siap, ieu mah nya. Insya Allahnya. Siap. Masalah keuangan panginten abi nyerahkan ka dieu Percantan lah. paling abi ditransfer ka dieu. Mohon. Acis nama. Siap. Tah perkawis eta nama manggawe. Siap lah. Ah gitu mah percantan Tah, pisan gitu. abdi. Nya, siap atuh Ya. atur nuhun pisan Ya, Bos nya. sami-sami. Siap lah cing ieu. Emangnya ngacar mah. Pisan heuh. Ya, nuhun itu. Siap. Gampang. Siap. Oke. Naon di mana kok polotot?
Kena aing ya ke naon. Kang. Langsung mulang wae. Pak murid Oh, ari motor di mana motor? di anak di ditu. Bos langsung mulang wae, Bos. Langsung sih kan udah seur kana bujengeun. Siap-siapnya dah tanah mah tos ka ieu atuh. Iya. Sarang we ke sarang abdi ku abdi jajap atuh. Oh, ayo. Abdi ke motor itu. Ayo tuh, Iya. sarang we. Kana sekolah pedagong mah. Ti payun. Ah, ti payun di siapa, Bos? Sok ya, Bos, ti payun. Ah, abdi atuh, abdi. Ya, sok. Sama itu. Ya, Bos. Siap, Bos. Ya, ayo tuh. Ya. Alah, nih, motor oi. Lu motor dewek tinggali. Ah, oi. Ah, ayo mah. Motor galing dia ieu. Ya mah oi. Tuh, yuk, aduh, aing mah. Di motor dudungan dewek Oh, ieu. oi, eta benar-benar lah oi, mau dulungan oi. Wah, ya mah Pip, masalah Pip oi. Aing mah, aduh, anjir. Ieu motor pegawaian saha? Wah, oi, ya si Arnold kieu coba yuk. Tur, Pak. Ah, oi. Wah, Pip, kieu carana mah oi. Maneh kudu bantuan heula urang oi. Mantur naon? Ya mah pasti sekolah pedagong. Di kolot ieu mah ya. Dunungan mah cenah balik we heula lah. Oh, meh teu Heeh. meh keun teh ieu Heeh. kayaknya. Cik pejaan heula we dunungan. Heeh. Cik pejaan. Anjir. Balik kieu euy. Leukeun ku aing susul deui sia, saung. Ah, baik dunungan. Bos, dulu. Oh, bos, nuhun, bos. Nuhun. Ayo. Ah, eta tuman euy. Ayo si sabah. Ah, tuman anjir. Oh, euy. Ngempe bro. Ah. Terang euy. Kena mah kangki. Lain euy. Aku mah kalakuan teh. Kelakuan kumaha? Itu motor dundungan dewek di balang-balang gitu si Arnold dikusirukeun. Ah, teuing apa? Banyak minyak. Ya. Nah, mana? Ah, sok adik. Dan iya lain kurang aslina. Ah, siap. Asli lain kurang. Ah, usaha itu teh. Ah, dek naon? Saya iya dek naon. Oh, siap. Hiji. Ah, Kak. Oh, Dua, tilu. kan neraka. Tah, kumaha kitu we kalau. Asya, naon? Tapi kali